Kontak. Duh, liang nak. Kumaha muka nak? Pak, muka jok kumaha? Ayo nanti gugurukan. Itu kena mohon beas. Ini kumaha muka bagasi nak? Saya sih karena mulai motor, karena jual beas. Mau dibuka mobil. Mun geus boga mobil mahnya ngejual gabah sekantong. Lah. Mun tengah jual beas sih. Meuli bensin make naon? Urang mah boga duit. Bere. Dibere. Heran. Matakna gawe. Spirit lead me where my trust is out. Moragan. Kacela cenah mawa naon? Sombong amat. Atuh kadar genanya mang. Geus lah, up. Sok. No, God, please no. Mang, itu sih tadi saha arana nu macul? Oh, itu tadi si Agan arana. Sia-sia rekam nih. Pugu di titah nyokot aritan. Nyokot di mana? Tuh di dieu tuh di kaler nyokot jukutna. Capek-capek ujur hirup ya Allah. Up. Ini masa depan ini cerita nama. Up ah. Aduh. Capek. Keur naon, Mang? Biasa ya tas macul. Kemana maneh? Arek nyokot eupan. Oh. Tumben, Mang. Daek macul geuning. Ya kan ceritana urang ki kumaha di bebenek suruh ieu mang. Suruh berubah hidup itu harus ada perubahan. Nah, orang berubah itu berubah gerak orang teh bisa kaharepna kumaha, bisa ngadidik anak, ngadidik seorang istri ke depan kumaha gitu. Oh. Nah, orang geus berubah nya. Urangnya ngomong ka bebene urang, maneh ge isuk sayang maneh ge kudu aya perubahan atuh hidup mah gitu.
Lecek kene bieu ngecat ka urang. Manehna ngajak putus jak. Oh, lah kok mang bisa putus mang? Cerita naki kieu lho mang urang ki kan nyuruh bebene berubahnya teh kaharepna kudu ka bener gitu. Si eta mah malah berubah ka perasaan kanu lainnya urang sedih. Urang sing sabar banyak. Ulah. Urang ge duh dak kumaha atuh ieu leungeunna ulah kieu teuing isin ku batur. Ulah. Tah ngomong-ngomong maneh ka mana? Erek nyokot eupan, Budak mana di? budak ditu harap. Oh. Atuh nya kenalan heula oh. Na karaktimu teu namina saha? Namina Jokor mang. Jokor mang. Namang namina saha? Atuh biasa bae ngomongna heuh. Tuh. Ngomong aing agan orana. Oh. Berarti ene ka ditu. Ulah. Yang geus ekna di dieu, Bro. Gara putus. Maksud capek. Hirup kieu teuing. Gusti. Tak ngarit geus mah. Enggeus lah, kieu wae gara-gara jang marmut. Wah, halo Jan. Atuh santeuna ngalah deui. Eta geus cukup marmut hiji. Yang geus erek balik mah ayo. Sek dulu bareng. Oh, tok teu lae. Bareng ayo. Teu lah. Oh, kumaha di ayo. Yes, ayo. Ayo, kumaha malah balik sih. Bareng. Hari maneh tadi nempo. Ya, tadi asa nempo cewek teh. Untuk saha emang gan? Eta digireun ieu, digireun jalan. Saha di? Bisa digireun. Emang cewek saha di? Lah, eta nu gigireun jalan geuning. Geger bibi urang. Atuh meureun. Nah, sekali hayu jelebe hayu. Si itu saha itu? Bibi siapa ini? Atuh. Tengah ngari, antar tuh. Anjing. No! Asup tadi ka imah bibi urang. Yuk, di mah bibi maneh. Jadi, Yuk, yuk. Mas, ayo ngintip. Mas, ayo ngintip. Saha nu ngintip? Atuh maaf mang tadi teka jeula suganeun bibi. Tadi diintip ku kanca urang. Maksudna naon?
Ini, enak rame-rame. Ngintip ibu sia. Ilok, siapa sih? Umum. Udah jangan berantem. Panggil Pak RT aja. Edan. Panggil RT aja. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And